lah nya anu kitu ih. Lain penasaran. Jorok gitu aing ih. Boga hayam, heuh jorok modal. Itu asa kita saimbang, ari nogna diukur teh ngan 3 cm. Heeh. Ieu wadukna meuni 5 cm muyak asa. Ilfil aing mah ih. Nah, ieu kudu disepil kumaha lumuh. Penasaran itu. Jorok Mang Yadi mah ilfil gitu aing mah ih. Nya kudu disepil ari uwah. Ilfil Mang Yadi aing mah jorok ilfil teh mah. Ih, heuh geuleuh ayeuna mah nya kudu disepil. Urang kudu di-upload ieu ti kakak. Mang Yadi, Mang Yadi. Tuh 5 Geus, cm. geus ilfil aing aduh. Tuh. Ilfil geus ilfil picen. Jorok Ayeuna ilfil aing mah. haroream tuh ieu kudu ngupload di foto. Apa itu ku uwah. Dengekeun tepuk ieu. Ilfil jeung jorok teh kene. Aing mah. Bola ho. Tuh ya anting. Cuma ieu lapna ka mananya.